bagus berujung enjing Bapak hati musim kalandas bersama walet sababaraha penalasan di kelompok orang sahaja nami dia orang sarajana bade mengenalkan diri hara simpuring nami Azka nami kami Simpuring nami Fairel. sareng simpuring nami sing dia orang bade wawancara Bapak mengenal usaha kebab sareng mendengar anu dijalankan. Bangga. Urang ianya urang ngamimitian ngarah supados raos. Bapak teh ieu alhamdulillah tos hampir kilang langkung 1 tahun lebihnya. Ieu teh di mimitian icalan teh. Naon ganten alasan Bapak milih ngajual kebab sareng burger. Anu ngamimitian Bapak jualan kebab teh ieu kahiji harga mungkin terjangkau di pasarannya gampil balanjana naona gitu. Kumaha proses nyieun kebab sareng burger anu dijual di dieu? Proses nate ieu teh gampil saleres tamanya ngadamel kebab teh simpel kahiji dipanggang tapi istilahna dina sep masukna ka freezer aman gitu. Seperti nu lain bisa basi kumaha tapi ieu mah simpel lamun teu seep biasa di ka freezer keur kanggo enjing deget biasa alhamdulillah. Baraha harga kebab sareng burger anu dijual di dieu? Ieu teh harga teh relatifnya tergantung ukuran aya nu alit sareng nu ageungna aya nu 5.000 aya nu 10.000 aya nu 15.000 tergantung mesena gitu ukuran lagi di dia kan benten-benten variasi gitu. Saha anu biasana jangan konsumen di dieu? Ieu teh di dia teh konsumen teh seueurnya ti dugi murang kali tah semacam PAUD ada SMK ada MTS buat orang dewasa ge aya di dia mah kajangkau kudu arageung oge nya ku ibu-ibu. Naon kasusah anu paling sering karenapan nalika ngalap kana teuing usaha ieu? Dina ieu teh anu nalika kasusana teh nya perjuangan pertama mah perjuangan ieu teh nya dicalan teh perjuangan urang dina hujana dina kapanasana ya kedah sabar kadang aya sepina icalan teh aya ramena gitu ari icalan mah. Kumaha cara Bapak narik perhatian konsumen supados meser di dieu? Ai dina perhatian banyak mungkin anu kahiji mah semacam iklanna kan dina gambar aya dina gambar jadi tos tararangeun ti jauhan oge gambar anu kadua harga kedah ditinggalna kadinya gitu. Naon harapan Bapak pikeun usaha kebab sareng burger ieu kaharepna? Bapak teh kahiji hoyong memperluas ieu nya supados luas ieu teh jang ringan kebab teh biasa babaraha cabang anu utama anu pengangguran tiasa damel di abdi gitu kan. Sami-sami turun oge. Amin ya robbal alamin. Mugia usaha kebab sareng burger Bapak tiasa langkung maju lancar sareng suusur konsumenna. Amin. Sakitu wawancara ti kelompok urang atur nuhun pisan kana waktu sareng kasadiaan Bapak angkutan upami salami wawancara aya kalepatan dina ucapan atanapi patarosan. Kesabios sami-sami sadayana ge nya sing lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.